Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana wilujeng tepang deui di Padaringan Channel. Alhamdulillah nyedanget ayeuna simkuring kasumpingan salah sawios seniman kahot. Biasa Jawa Barat, khususnya di wewengkon Cipicung Girang. Fakta menarikna anjeunna teh masih wargi sareng Bapak Dalang Dadang sareng Abah Dayat anu kapunggul parantos di interview. Videona ya di palilur nu teh can nonton. Langsung aja sareng saha? Bapak Anta. Bapak Anta. Katalah nama misi kuring nyebat teh ayah. Iya, sirna gitu nyebat-nyebatna. Damang ya. Alhamdulillah. Kita bentang tamu terus di booking terus iraha. Lalu ayeuna Sibuk. Aduh, sebenarnya mohon terus kegiatan nanti kak. Alhamdulillah masih aya kasibukan kan daripada di bumi wae Bang Deni. Alhamdulillah. Sibuk ke kebun. Alhamdulillah ke kami aya waktu seorang syutingna di kebun gitu nya. Siap. Soalnya di kebun ge tos langge namanya komo di Bandung mah gitu. Kegiatan di kebun teh naon wae sih gitu. Simkuringnya kapungkur tangtos ka kebun teh gitu di Girang gitu nya. Akhirnya mah nyata sobat terbatas. Jadi langsung wae ayah teh panginten seniman pami di Cipicung mah katelah teh. Sok ieu nya da seueur sih kanu singa kanu kasenian mah tapi anu nyantol di simkuring mah kana nyawer ya. Eta mah sekedar cek pariposna mah melanjuti sepados ulah paremen obor saur sepuh teh mah kan kapungkurna eta teh kapungkurna teh ti kawitan teh ti aki ti Cilandak. Di Cilandak ari eta rehan mana berarti eta teh masih kene ti bapak. Ti aki teras ka bapak. Ti bapak teras ka almarhum pun Raka Bapak Ica Cahyana almarhum Cahya. Ya alhamdulillah biasa nyalah kurang belajar gitu sepados ulah pareman obor sepuh tema gitu. Berarti ti iraha teh aya minat kana nyawer enggak? Ti payun teh nuju aya keneh ge sararasna mah entos aya minat teh nuju aya keneh almarhum. Cuman ya gitulah dalam artina urang menghargainya kepunaka emang ti kapungkur sok diajar yang insyaallah teu kabeh teh kararasan anjeunna nya panginten tos dugi kana waktosna. Ya alhamdulillah belajar. Nah seueurna saurna teh kitu nya ari abi mah teu nya kasarna mah teu hoyong-hoyong teuing. Cuman aya anu hoyong ku panginten anu gaduh nami jelasna mah bapak almarhum Pak Asik nya. Pak Asik. Janten hoyong nyawerna teh ku Pak Asik. Janten ari abi mah teu ka ieu ngan cuman panginten kapungkurna tos anu gaduh nami nah ieu teh Bapak Asik. Cuman sadayana teh kitu hoyong Pak Asik gitu. Terus terkenal terus kahot lah nya. Nah panginten gitu. Juru sawer aya namina teh. Juru sawer gitu. Henteu teh aya. Ari maksud tujuanna teh kieu kan rupi-rupinya ari anu ayeuna mah sawer teh nyanak tina seueurna mah buku gitu. Ari abdi mah melanjuti anu kapungkur teh itu
sawer buhun Hmm. sawer buhun gitu anu dijalani ku pribados mah gitu. Kan aya nama gini kan panginten karena teu mendalami nubuhun jadi kadang anu dieukeun teh wur-awurna Ah, we. eta nu mawi oge sok padahal mah eta teh aya kanggo piwuruk ka upami anu disepitan Leres. aya kanggo Oh benten teh. mohon Oh. kanggo anu pangantenan komo eta mah wejangan dalam artinya teh wejangan atau tapi gitu nya. mohon Leres. masihan wejangan janten abi mah teu tiasa nyanak pola sapertos anu ayeuna Nya. kan ayeuna mah seueurna asal wur gitu. Anu di piringna ge ku nyedangdutan Oh. gitu lah nya ieu nama. Ari abi mah teu tiasa kumargi panginten nyalah melanjuti tapak lacak karuhun gitu janten nyaeta anu Jadi di tina naonnya sebutan teh bait-baitna teh kakawen we namanya. nya sapertos gitulah. Nya Ya. si ieu teh si Oh, eta teh ngandung nasehat, Oh. ngandung makna. ayeuna entong bujang tina ieu keun tina sawer orok kan benten sawer sunat benten sawer pengantin komo gitu. Semawi nya ari abi mah gitu teu tiasa sapertos mah ayeuna sekedar kitu hungkul. Nah, da ari abdi mah nyanak nya teu kasar mah judul karuhun we kitu nya melanjuti tatali karuhun begitu kanggo. Jadi kayak bila aya nu teu uning ya bila aya nu nonton teh orang Zimbabwe gitu nya. Sawer teh naon. Pami mah kan sawer teh pami di lembur masih aya nya di sebenarnya masih palemburan. Ya kan salembur keneh. Oh, Ini pami anu sepitan, pamiarsan sepitan anu nikahan jadi aya sawer nu ngawur-ngawurkeun eta geuningan beas jeung duit gini paboro-boro duit eta teh sawer. Panginten dina sawerna ge panginten aya maknana mah gitu. nya Kan pami di secara ieu mah duh mubajir eta beas beureun pami secara mau literalek ninggal mah gitu. Rara. Tapi panginten di lebetna teh aya aya makna maknana gitu teh. Naon meureunana? ya pami di guar mah teh teu mah cekap waktu Ya. jam 2 jam udah jelasnya ayeuna tong bujang tina ieu tina rujak wae kan Ya. tina lilin damar aya terus payung Ya. tina tek-tek tina koneng Ya tina aweurna kan bisa ya beas, mohon koneng kan Mohon. koneng teh aya artos gitu. atos ya tek-tek teh Tek-tek. tek-tek teh ieu tina naon teh seupaheun teh naon teh Oh, naon teh seureuh Seureuh. tah tina eta janten teu jang di dalam arti posisi asal aya begitu saja gitu Sama ya kayak menurut kasang tukangna makna di balik teh. mohon Nu kesim goreng di ini sempat maos teh gini kan. Nyata teh kan urang teh kudu berehan. Nah, Kudu eta. berehan. urang ngawurkeun eta teh urang teh sing tiasa merek maweh ka sasama gitu intina mah. Jadi ngandung silip sampir siloka gitu. Nah. Jadi itu kan saukur nya da pami ditinggal ku mata ewa oh mubajir gitu. Urang mah lain etana. Sanes. Gitu. Eta teh nyanak nya alhamdulillah panginten nyanak makna oge nya nyanak makna. Ya supados panginten urang teh nya ngawurkeun eta teh supados tiasa ngawur kanu sanes gitu istilahna. Ya tacan tina saat tacan eta teh kan aya naon atunya bait-baitna teh geuningannya ngandung Kata-katana kata-kata ieun oge naon nasehat Mohon. gitu nya kan raras kanggo panganten bawa panganten sunat bawa Mohon. panganten iya gitu. Jadi kapungkun berenang si maunya sebenarnya kakaweng bacaan eta diturunkeun meureun ku pun bapak teh meureunnya nya ku jantan di aki
Oh kawitna ti Aki. ti Aki Aki saya tadi teh Aki. Aki Ius Aki Ius heula. Aki Ius ti lemah neudeut ti jero kaso kan kapungkurna teh si bapak teh diangkat murang kali di itu teh. Nah panginten kararasan Aki nu jadi menang Aki hobina karena posisi nyawer. Nah tos rengse eta ngantunkeun nya lungsur ka pun bapak nyata Pak Asih. Pak Asih. Sigana Kang Wawa mah tasan uninga sigananya Caca. Rama Abdi gitu. Bagaimana mereka Pak Ica. marung Pak Ica. Ya. Aya eta wah eta mah nu mawe oge. Nya gitulah nya namina jami nya punten-punten. Ya. Koyongna teh atos ka sohor gitu beunanya ku aya nama gitu. Pamika kayeuna kama to lepot Ade Astrid Nah, supir nama tapi gitulah oh sigana. dari mah juru sawer teh Aki Bapak Nalhasik Narhasik nuhun Nalhasik. nurun ka murang kalina kawitna teh ka Bapak Ica Bapak Ica heula. almarhum. Bapak Ica ge sami gitunya pola nantinya Sami buhun heula. buhun. Cuman ari sapertos bapak mah abi ge salut sararasan mah salutan teh dalam logat-logatna Dari suantana wah luhur naekna abi mah nyarak tina kawitna mah tina jalur kidung terus nya ari kadina mah kata-kata buhun kata-kata sawer buhun gitu. tapi masih diangge eta kata-kata nu kapungkur atanapi panginten tos aya perobihan gitu ku ti aya gitu. Tuh abi teh tiasa ngaleungitkeun teu. posisi eta kumargi panginten kadahana kitu Terus lumawi anu sanes kitu nya mangga ari abi mah teu tiasa nya punten-punten sanes abi alim ka ieu gitu kumargi sepuh wayahna urang mah ulah ingkar tina ieu upami sepuh kapungkur sareng anu tos terang mah wah raras-raras eta dina maknana kata-kata sawer teh janten kumaha merele gitu jero lah nya. jero mohon mugikeun enggak gitu Pami di panginten. guar mah gitu nya. Mohon karasan alhamdulillah. Umat berarti tapi Kang tos kadieu pun bapak teh atanapi memang nyawa Kang tos nyawer di dia gitu terus terkenal Ariana di mana lilingin Di dieu di dia. di dieu ngancuman kata-kata sawerna kapungkurna ti Aki gitu sanes ti kan aya oge nu tina mesernya tina gitu Sieuna teh. kata-kata Jadi sawer murni ti murni eta murni ti sepuh kapungkur gitu. ciptaan mah meureun ciptaan Ciptaan ieu. raras gitu. Jadi nu namina turun temurun teh memang si bacana ge asli di sepuh mun teh dilungsur teh jadi pantes meureunna ieu teh ieu wayahna ulah di Mohon di kukumaha gitu ulah dicampur aduk ulah atau bikin napi kaismean tah gitu. gitu mohon gitu. Berarti aya penerusna meureun kita atas aya inceran atanapi ari gitu teh diturunkeun atanapi misalkan dua abi hoyong diajar ya kan atanapi abi tiasa gitu atanapi ya wayahna mana tulikeun misalkan ka Mohon pun anak gitu. pun anak diregi ya Eta mah kumaha jero joy kumaha minat sararasna mah tetep kumaha hidayah minat. kadi komo orang kali zaman kiwari nya raras mohon. naon teh apa itu sawer teh Iya. Date ieu keun ku ayeuna sok padahal mah lebetan tina sawer teh geuningan. Aduh. Raras-raras gitu. Pame di leukeunan atau nepi di diresepan gitu mohon diresapi mah asli sanes abi agul ku payung butut gitunya tina kata-kata eta teh oh raras bener-bener gitu. jadi sebenarnya sawah ge tiasa gitu nya pami gaduh minat mah Biasa sarasa mah cuman nya ulah ingkar tina tetekon eta kan wayahna pami yang mendalami sawer
ka ayah mah tos eta tekona jadi wayahna kudu di ieu. Ari abi mah nyanyi ge sok silung gitu. Cocok untuk Ada abi oge nya kitu teh ya. Henteu tiasa kumaha nya teu ngaraos sae eta nepi raras abi ge tergantung sekasarna mah anu minat gitu. ya. Ya ari nu ku abi kapegang mah nya alhamdulillah panginten Kang Wowo ge pami tos nguping Ya. tina sawer oro Ya, nya nu kapungkur Kang tos waktu di Mang Asepnya. Mang Asepnya Ya, sawer. sawer ta nu mawi kitu ge kan nya sakedik-sakedikna teh ngajalur kieu Ya, ti ngalur. awalna sabulan ngaheran 2 bulan gumamong 3 bulan gumulung 4 pangrupa dugikeun ka brol teh raras-raras eta nyanak makna gitu nya Ya tahapana kahirupan manusia raras. teh ge. Oh. Jadi pinuh ku nya nasehat tadi pemilih lainnya pana tapi kaayanakeun kan gini. Nya ku zaman meureunanya jadi Raras nya fokusna teh awur-awur ya awur-awur ada gede eta teh paleuleubih gini tina oh kanggo nayaga. raras gitu Jadi sama gitu tiasa pagintenya insyaallah belajar. insyaallah Berarti kanu naon wae meureun kanu nyawer berarti ya mah. Kanu nanggung singa kalasan sagrup sareng Abah Dayat gitu nya. mohon Sagrup. das sawargi-wargi Nya we sawargi terus di dieu sawargi. mah. Sawargi rerehan almarhum Pak Ica sareng apakan. Terus tadi ge urang teh nembe ieu mana teh? Dong jering Don jering. dong jering Jadi salah sawios naon don jering berarti? dong jering eta teh sararas nama nyanak anu kepupur oge jadi saat acana pada disepitan teh sok dong jering bari ngaibakan heula burang kali anu bade disepitan kawit pertama tadi teh panginten kamu oge nguninga Ya lurus giringan tutunggulan heula Ya. geuninga engge halu. Terus halu kan tos teh ieu nya. Amun teu aya kunaon ku panci teh sawer. ari eta mah nya upami aya nya mangga nya henteu mah Lisung lah. lisung Ku lisung. tah eta kan ka tadi ge Alhamdulillah masih aya di urang gitu. Alhamdulillah. Mun make naon itu mah. ya mudah-mudahan we urang teh sing naon teh sing leras gitu Ya. ku murang kali ayeuna teh ulah rugikeun ka diilangkeun pamitiasa mah upami ditekonan kan eta mah emang dalam oge teh Tapi pami di guar teh nya. waduh nya kan seperti tadinya Ya. tinggawitan bade dibakan teh kalisung heula tutunggulan terus ka zaman dibakan Zaman terus oge kurang teh dong jeringnya ibarat nama diarak teh gitu. diarak Pawe. pawe nah eta mah ngaeukeun murang kali Ya, punten bener. nah saatosna eta ya alhamdulillah punten dugi kana rengsiana tadi teh kana kuda lumping Kuda oge. lumping. Da kuda lumping eta atura ciri khas kapungkur pisan sate acana aya singa Singa teh eta Kuda lumping lain. kuda lumping eta Saur Abah Dayat kapung. Uhum. Itu pemilihna beneran tetan tadi itu kan di nyapan pami kapungkur mah cenah pami badai di sepitan teh kan kapungkur mah teh can modern nya musuh ku bengkong teh gini. Mohon Jadi paraji Paraji. Jadi si Baal teh memang di mandian cenah di ya subuh-subuh geuningan kan di mandian. laras Kumargi aya nama ka Moreden geuningan. modern Tos Moreden ka dokter geuningan. Modern. Makanya di mandian heula mau ka dokter supados si adat eta naon kebiasaan eta henteu hilang beunanya mohon nya si prosesi ibak no etanya jadi digeserkeun lah gitu jadi supados nya budayana tetep aya plus orangnya tiasa mengikuti kemajengan zaman gitu Iya. kan ayeuna kan soka dokter wae kan nu urang seseuna jeung- mohon seseuna. gitu Jadi supaya nya pardu kasamut cenah kapilampat teh geuningan laras teknologi ngiringan urang ka dokter gitu ya disepitan tapi si adat budayana tetap dilaksanakan. Kita ge tina hajat ya hajat Sunda gitu nya bos sepitan boy ieu.
bade hajat enjing teh geuningan persiapan teh tiasa ti disasasi kene tos tiasa aduh serius. ayeuna teu ngawitan paripawasna mah mode adat kampungnya Ya, kan ada mah sulu eta mah tradisi da walaupun misalkan aya gas oge nya masih tetep eta mah ciri khas kampung ngadamel awi ngadamel sosompang membuat sesompang itu juga lumayan itu. aduh Kumaha pami di halaman bumi aya nu bumina naon pakaranganna ageng ieu nu alit saya mawi teu tiasa rengsek ku waktos nya sehari 2 hari terus gotong royongna geuningannya anu ti mana ti ditu ti dieu teh alhamdulillah. lembur teh ka mana abis sok ieu ka mana ka Tugu cenah nu itu nyan sosompang abis teh kayak anu hajat bukan ke di Jugjug luar kota kan. Alhamdulillah alhamdulillah posisi keadaan di walaupun kampung teh gitu urang teh tiasa kompak guyub lah nya guyub antawis dulur teh nya urang nya istilahna penginten urang cuman hanya menyediakan makan minum udah gitu yang penting ya kembali di ka urang insyaallah gitu pami urangna terus baik insyaallah penginten wargi-wargi ge moal ngantep gitu. Tapi kadang nyata tadi padu kasambutan kana sok sanaos zaman tos moredan gitu tos aya panggung tena tapi anggar sosompang kedua aya kada da eta mah ciri khas penginten kanggo hawu eta teh hawu tinu hajat ya seur divisina parpes kayak pemayan hajat gitu aya divisi hawu gitu tahu aya IO nu nguruskeun hiburan makan tenan gitu mohon aya nu bagian cau benten mantap walaupun ayeuna sok aya nu hajat misalkan tuh nyewa tempat gitu nya di lapang gitu. Tapi anggar si divisi eta teh di tukangna teh aya bagian anak bagian misalkan yo khusus tukang kanggo cau misalkan aya kanggo hiburan dan upami ku nyarira kan orang lieur oge gitunya lieur oge matana pame di Cipicung nya lembur simpurnya lembur urang hajat teh tiasa disebat libur nasional iya anu damel libur anu sakola libur soalnya eta non didinya ngariungna iya ngan tapi tetep ku Persib mah ya kalah ada Persib masih kan nu urang ken Persib mah jiwa raga insyaallah nah gitu pangitan ayeuna kedapan deui ada majeng kasasi saum aya gitunya biasana tos saum Sawal kaduna teh rayagung geuning iya pangitan kanggo ahli seni mah rada mudah-mudahan gitu nya insyaallah nah ekonomina membaik tapi dari orang mah kadang saeyeuna ge kudu aya si hajat teh gitu nya insyaallah karena hiburanna mudah-mudahan para ahli seni sadayana utamina nu masih megang teguh gitu nya karena budaya karuhun anu buhun gitu nya sing tiasa nanjeur amin paminteu ku urang paminteu ku saha raras mohon insyaallah nah, jadi kumaha pamihoyong di sawer ku ayah gitu misalnya insyaallah mangga tiasa komen di bawah kayak pilih di palihanap kayak pilih aya nu hoyong di sawer cenah sawer buhun kumaha lah tiasa ku insyaallah nu penting mah sehat nya sehat penting mah sehat gitu pangitan para pemirsa turun ya biasa ngaluangkeun waktos ya sampai tamu nu hese ieu padahal tatangga deukeut alhamdulillah tiasa nyupian atur nuhun oge ka para pamirsa nu parantos manco di kawitan ugi kalekasan mugi aya manfaatna boba sapanon carang sapakan dagum cukup lumur jembar pangapunten ti Bapak Ibu sadayana bila taufik hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam